Pak. Pak. Weh. Mana haruwaskeun ku aing kadek ye. Hah, si Uwa kunaon? Pulang haruwaskeun keur sare batur. Ampura. Ya wah. Naon sih ieu teh? Memang ieu. Tuh tempo ATM na. Ilah eta ku 7 siki ATM. Sakumaha beunghara eta jelema. Ya punten Uwa. Hai. Tah. Innalillahi. Ieu mah si Akai nu sore ka dieu, nu tadi beurang ka dieu. Aduh, kada kurang kumaha. Ye. Tadi teh saya mah duaan ka dieu. Nu hiji mah boga sawah ieu barenah Haji Soleh. Yang si Akai teh apa amprok. Kade dompet manehna da eueuh deui Akai mah. Ieu Uwa we. Lain ku urang kantongan, asupkeun kantonganna, kantongan. Embung Wa. Henteu kantonganna. Ya supennya. Ayo asupkeun. Yuk kumaha Wa. Ayo. Iya mana ieu? Kantongan. Anterkeun ayo. Hiji Wa. Pak, cenah Bapak lentah, Pak. Pak. Gimana sih? Cenah lentah Bapak aing teh. Pak. Cenah lentah di mana da eueuh beunang lentah? Sawa. Nyaho saha ulunna. Teu kunaon eta Wa? Woi. Naon? Aing Tulungan. Ieu naon ieu? Cek sana deh. biasa we tuh set. Ampurannya, ampurannya. Nya. Aduh, ayungnya mah geus di imah ku kolot ayeuna di dieu. Pusing aing jadi anak lentah da. Ayo ngilu. Coba tuh, Wak. Ayo. Masih tuh. Guling gini Wa. Vespa karena ge. Mungkin enggak. Singgung lagi nih. Cepatnya. Coba awas dulu manehna. Awas dulu. Ayo di sini. Dompet gimana ya? Saan teh mau dompetnya sih? Iya imahna. Tahun. Bang. Assalamualaikum. Salam. Naon ieu? Entek. Di rame-rame kieu. Ini masakan, sangring masakan. Kita ngobrol we. Gini tadi. Masakan ayo masakan. Tadi lah diuk lah. Mau sanatan ka di diuk. Jeung aku mau cuma ieu.
Banderan ya rumah ya rel. Cing. Jadi tangan teh kuat hese. Cing. Naonnya? Cing. Diuk. Diuk mah. Tadi dia tah. Urang pesan urang. Naonnya? Eta pieu obroleun. Pugu. Ya, tadi itu kan uing teh. Leungit dompet Cik keneh keur beurang teh. Tadi karak bieu leungit euy. Kalakah nu dana teh. mau jadi sigana ieu mah euy. Bari sawah. Mah tuh Matak ulah waka goreng pikir ka batur. si ieu suganya rek ka dieu nek babayar lah. Lain babayar. Teruskeun. Laden. Nah, di dompet orang wa. Manehna anu manggih. Goreng pikir ka batur. Hah? Era orang wa. Era wa dengan Allah wa. Era. Budak ieu. Murag si laing tadi ngerasan teu. Hah? Rasa teh inget-inget ge si dieu wae di jero ka dieu. Matak eta ulah ka goreng pikir ka batur. Nu boga sabatan ka mereka anu manggihan. Goreng pikir Eta? we nya. Dompet Itu kitu. geuning ngaila. ATM 7 aya keneh ngan leungit 3. Usaha tuh wa. Diselapkeun deui sih aya. Orang sok pake heureuy. Alhamdulillah ya kayaknya we. Ya mantakan ieu. Ye, Jangan itu wa. rek ngadek. Ini coplok. Bisa kieu lah. Ya. Sok heureuy ieu mah. Terus kumaha wa? Soalnya masalah ieu mah Tenan naon ieu mah atur nuhun geus dipanggihan wa atur nuhun urang ieu. Kumaha tuh urang ge urang mantak sing bersih hati nya eta mah sok maneh nu boga kekuasaan. kumaha we nya kieu. Kuing boga imah hiji di ditu. Kumaha kuing nek dibikeun kitu. Kumaha kuing nek dibikeun kitu. Kumaha kuing nek dibikeun kitu. Mun itu urang tarima uing kasih ieu. Nyaan teu. Nyaan aslina sok atur nuhun ieu mah. Nya bunga atuh ieu mah gede hati. Ya, atur nuhun di geus pangmanggihkeun. Teh nu mun teu kapanggih mau jadi wa meuli sawah we. Geus ayeuna mah kieu. Ieu pemenjikanna ka jenting teh mah ka dieu. Udah arek ke dititanya. Rek ngomong teh lah mamang ka ditu. Sekali. Bawaan kabeh we, Pak. Bawaan kabeh. Teng, dulu ke bawaan ke dieu. Bawaan kabeh geus. Ada wa. Palaunan masa ambulan. Kome. Aman si ambu kurang mah. Lima jam urang. Aing dibawa ka kosan ku aing. Mana naon di jiwa? Mereka dinyalenya tukang lah dagonya di dia tuh rek ngopi aja tuh kopinya cicing lah di dia cicing udah ngelanya ke tukang lah Ibu kieu euy baku. Caranya geus Alhamdulillah si ambu bakal menang rezeki maneh gede ambu. Elek pusi ulah rek dielek ayeuna mah.
Naon wanceng? Si tadi si empat ngomong teh ka maneh mun Ngomong naon diuk lah tiuk. Sebenarnya lain diuk Kita lah ngomong tinggi ka dia, adi dia. tadi si empat mendakan dompetnya. Emang ka dia ngomong. Ambruknya kuat tuh. Kita geus amprok tadi. Terus naon cenah? Karena kok ge kumaha gitu. Ya bagus diuk lah di dia kumaha nyaritakeun sih. Ya lah. Ngomong rame si empat ditingkrep. Rame si empat ditingkrep. Cegreta naon? Dijalalain. Digerak buku jelema lo. Astagfirullahaladzim kumaha cerita. Digerak buku jelema loba. Ceritana kumaha eta? Dompet eta cina arek dicokot amun teh. Emang amplop yang uat tuh si didinya. Ih kayak diantar tadi teh. Cicing mana tuh orang kersaran dia nih. Aya naon ya? Cicing. Cicing gerak. Ini mah cerdi wae cicing atuh kumaha cerita. Cicing lain tium. Ceritanya kumaha. Si ambu karunya cicing. Jadi Kumaha ceritana. Cicing hari mana teh? si body. Si body ditewak, ini gerak begul baja lemah. Lain guna makati aja. Dorongkeun wah. Geus gini kumaha. Geus bae tenang bae. Ini mah arek digusur. Digusur kunaon wah? Buru-buru bawa bunteran bawa. Kabunga aing mah. Lain ayo bro. Si Uwa oge dari luas. Ayo bro. Kumaha. Cicing. Anak udan. Lain cicing. Ka mana wak? Kadieu. Ka mana wak? Wak, ka mana? Wak, ka mana? Kemana hayu? Mana wak? Cicing. Mana naon wak? Cicing. Polisi. Ayo, cicing. Pakai nama kedena wak. Aya motor si Wahyu. Mana naon bawa ka ditu? Wah, Apa kan itu? apal. Cicing. Bang. Bener wak. Ayo tuh. Jangan lupa subscribe ya. Terus